Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di kenal Pendi. Ayeuna panginten moal wakang ngadamel film-film anu lucu, bobodoran anu lucu. Ayeuna panginten lebih ke mengenal budaya anu kental di urang sararea nyaeta sholawatan. Sholawat anu sok sering ku indung urang dibacakeun nalika urang sare di parende bari maca sholawat. Hayu wae ayeuna urang ditinggal ninggal ka anjeunna gitu anu cinta banget kana sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, ieu abdi ti kenal Fendi hoyong panginten hoyong silaturahmi ka emak. Mah sehat? Alhamdulillah. Nya hoyong uninga gitu mah sholawat anu sok kapungkur di cariosan sok di kumandangkeun panginten ti zaman kapungkur. Mohon. Nya kamari panginten nguping gitu di masjid enakeun gitu ka kupingna suantena. Alhamdulillah tuh Jang. Mohon anu kapungkur sok di panginten lah. Sok Mohon. dianggo parende kan mah geuning marene urang kali. Ti mamah emak teh kapungkur teh da geuning arelmu mah Ujang. Ti nuju ali teh geuning aya we nyangsang duwi ka aya nama teh sepuh kieu teh alhamdulillah. Alhamdulillah panginten mah nya mohon. Ma yuswa sabaraha taun ayeuna mah? Ayeuna teh 71 Ujang. Upami sholawatan ieu biasana emak ti yuswa sabaraha taun kenal kana sholawat anu sok di kumandangkeun ku emak panginten kitu. Ada ti ahli teh panginten menuju di muruku emak kapungkur. Oh, Dugi ka ayeuna ku emak teh di ieu kan kamar urang kali ayeuna nu ku emak sok di diwurukan kitu na sok di ieu keun diajar sholawat ku emak ayeuna mah urang kali oge sami ku emak teh dilatih kitu sholawat teh. Dilatih nu kapungkur kitu nu kantos ku emak di kuping. Pamugi we nyuhunkeun emak teh teu aya deui. Nyuhunkeun disapaatan jaga di yaumal akhir ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu aya deui mah teh angin hoyong disapaatan sadayana umat teh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitu ujang tujuan mah teh hoyong aya dina ridho Allah jalu mah teh. Mohon amin mah pamugi sadayana nya mah. Abi doakeun bener sadayana ku emak kitu sing aya dina lindungan Gusti Allah sia narang syafaat Kanjeng Rasulullah panginten ti khususna anu gagaduhan channel kenal Pendi panginten kitu sing aya dina kalancarannya mah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ma panginten da tos bade magrib ieu teh hoyong panginten nguping mah wios mah kitu. Mangga ujang. Mohon abi hoyong ngupingkeun sholawatanana mah panginten mohon. Mangga bae mah panginten. Mohon mangga mah. Bismillahirrohmanirrohim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrohmanirrohim. Ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dambil adimi. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga namun moal kiat nandangan neraka dosa abdi sapertos kesikseurna mugi Gusti ngahapunten sadayana teras bae nyarioskeun obat hate sangkan eta hate tentrem ulah capek siang wengi tenang urang teu gelisah hate madep ka Pangeran istiqomah obat hate aya
mak sadayana maca Quran eta nomor kahijina esi Quran ku urang kedah lenyepan sabab Quran eta dawuhan pangeran tahan lapar eta nomor kaduana ulah pinuh teuing patuanganana getol saum sunat eta langkung sae sabab saumatak ngaregregeun hate nu katilu sering nyaring tengah wengi bakal aya dina karidoan Gusti nu kaopat getol dikir tengah wengi munajat ka Gusti anu maha suci tengah wengi upami urang ngadua insyaallah dikabul kunu kawasa kalimana rerejengan jeung nu soleh malah mandar urang janten jalmi anu soleh anu lima rupa lamun dilakonan insyaallah aya dina katentreman tah sakitu obat hate sadayana kantun urang kersa ngalakonanana mugi Gusti Allah maparin hidayah maparin pituduh dina beribadah mugi Gusti Allah maparin hidayah maparin pituduh dina beribadah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sakitu heula. Oh mohon atuh alhamdulillah mak tentrem pisan karaosna gitu sedih aku pingin lagi alhamdulillahnya pamugi aya dina syafaat Kanjeng Rasul mak mak pamugi sing aya dina kasehatan salamina panginten muhun amin hatur nuhun pidoana ujang amin mak hatur nuhun emaknya mangga mangga atuh mak assalamualaikum atas adan waalaikumsalam ya